Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sanusi. Bawiraos sateacan ngaos kitab Tijan oge salaresna mah nu sae mah ngaos kana kitab Sanusi heula. Naon hartosna Sanusi? Ari Sanusi teh nyaeta sakadar ngaran kitab sanes ngaran. Nu mawi disebatna teh isim alam. Pedah Sanusi teh ieu kitab anu dikarangna ku Syekh Sanusi. Serat bilih palai uninga nami aslina Syekh Sanusi Abu Abdillah sok serat. Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusil Hasani tah tenarnana tina As-Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2-nya. Halaman 2 langsung karena Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sanusi teh sami kitab fan tauhid. Nutos ngaos kana Tijan, Aqidatul Awam sareng Qatrul Gois. Tah ieu Sanusi rada dipengkerkeun teh sawios-wios. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokah tur nedap pitulung. Bismillahi sami logatna sareng bismillah dina kitab-kitabna sanes. Boh bilih ti lemur ti mana bae ti nu jauh. Ngalogatan bismillahirrahmanirrahim benten-benten tapi insyaallah tujuanana sami. Bismillahi mangga serat bilih hoy palai akur sareng logat anu dina wengi ayeuna teh isim kuring. Bismillahi bari ngalap barokah tur nedap pitulung kalawan nyebat zat anu jenenganana Allah panjangnya. Uyan deui. Bismillahi bari ngalap barokah tur nedap pitulung ku atanapi kalawan uyan deui. Anu serius da ngaosna ta karunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokah. Ngalap teh milarian, barokah teh ziyadatul khairiyah, tambah-tambah kahadean. Ulangi, bismillahi bari ngalap barokah. Tur sanes tuur. Tur nedap pitulung kalawan atanapiku, upami kalawan mah di daerah Jawa biasanya kalawane. Kalawan atanapiku nyebat zat anu jenenganana Allah. Rada nganing masan sim kuring ngupingkeun anu ngaguru kat di mana. Tah geuning laut kidul sih kana mah. Di pelong ge anu keun bae sare mah meureunnan laduni anu ngobrol bae ka hareup ge ka dieu baca saya kitab kentenan sim kuring. Tauhid pamoy mah tauhidna. Tauhid mah sok biasana memeh tasawuf kan kudu bener-bener paham. Sok sanajan ngaosna wajib tapi bisa nama teu wajib seperti tadi. Ngaos kana hidayatul azkiya tapi teu wajib jadi walina mah. Ngaosna kana kitabna wajib bisa mah teu wajib ieu. Kan tapi aya asbab, aya sebab atuh. Tah geuning laut kidul ngaguru keneh.
Ini rada ieu muhasabah saeutik. Tauhid mah kudu leres-leres. Sabab bisa jadi jalma taklid mungkin. Cek Imam Sanusi sareng Imam Arabi jalma anu taklid eta teh can sampurna imanna. Berarti otakna teu dipake. Bismillahi bari ngalap barokah. Tur nedap pitulung kalawan nyebat zat anu jenenganana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit. Aduh karunya ya budak ya anu ti lemur bisi can kacana ke logatna. Sifatna Allah, cirina Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit leutik itu. Sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat tegasna pikeun jalma mukmin jeung jalma kafir. Ngan kahade kabatur ulah nyebut kafir. Dadina Al-Qur'an kapan kieu bujeng-bujeng bener-bener anu kaluar tina Islam kakarasieun ku makhluk Allah buktina bangkong upamana eta teh geus kupur kafir sia bedu. Kamari rame dina media sosial. Kristen, Buddha, Hindu, luar Islam kafir. Aya nu nyebutkeun deui ka sasama mukmin ge nyebut kafir teman ayeuna. Komo lamun aliranana tina Khawarij, kek langsung dipencit. Lamun zaman ayeuna mah lamun teu salah teh mudah-mudahan deukeut gitu. ISIS tanu model kitu teh. Katinggalan salat bledag langsung ditonyok tau kumaha pencit sakali gitu. Rahmana Allah teh maparinan Allah kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat tegasna pikeun jalma mukmin jeung jalma kafir. Lawan mukmin kan kafir tapi kahade geuning gitu. Ulah sok gagabah nyebut kafir ka sasama jalmi komo anu ngakuna manehna masih Islam. Ka jalma anu non mukmin ge nu alus mah ulah contohna kieu. Papangi jeung Kristen, Buddha, kafir. Da di Indonesia teh agama teh teu hiji. Ari kuat sok nyebut kitu. Maksudna ulah nyebut kafir ka batur teh intina dan mata kudu apa dugi kana ilmu bayan kitu. Intina jaga lisan. Nah hate mah teu naon itu jalma bener-bener kafir da teu salat. Tapi lisan kudu dijaga kitu awas. Ulah manirieuh. Nasrif kana bahasa kana lafaz kafir masih salah. Bab kabatur nyebut kafir. Nu mawi kudu bisa ngaji ke tadi dinya. Ketika kita masih merasa bodoh, jangan merasa paling bodoh pada orang lain. Lamun urang ngarasa geus benar, ulah waka nyebut kafir ka batur. Nu saya mah kitu. Intina harus bisa menjaga lisan. Ari ideologi mah hate mah teu memang kudu nyebut kafir ka batur. Ari kuat teu naon. Ari kuat teu naon nyebut kafir ge ka batur. Tapi urang geus lain kafir tapi bisi. Tos definisi kafir mungkin deui. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat tegasna pikeun jalma mukmin jeung jalma kafir. Sareng deui sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit saeutik itu Allah di akhirat wungkul tegasna pikeun jalma mukmin wungkul.
ngawitan abdi ngaos kana ieu risalah atanapi kitab anu dinamian risalah atanapi kitab As-Sanusi atanapi Sanusiah. Teruskeun alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Tadi halaman 2. Berarti halaman 5 langsung. Pantere. Oh, halaman 5. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu. Terus dugi ke halaman 7 tageuning. Tereh cepet. Dugi ke halaman 8 langsung. Tuturkeun nun. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Alhamdu ari sadayana puji anu opat. Alhamdu ari sadayana puji anu opat. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li qadimin. Terus hadisun li hadisin. Alhamdu ari sadayana puji anu opat eta lillahi hakikatna nama tetep pikeun Gusti Allah. Hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Lamna lil milki harap jan. Alhamdu ari sadayana puji anu opat eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Geuning aya bahasa tetep sabab lamna lam jar asliyah anu sok ngabutuhkeun ta'alluq. Mata tetep wassalatu sareng ari rahmat. Jadi mubtada. Wassalatu sareng ari rahmat. Rahmat teh tegesna kadeudeuh sareng kanyaah Allah. Aya deudeuh aya kanyaah. Wassalatu sareng ari rahmatna Gusti Allah. Wassalamu sareng ari kasalametan ti Allah. Eta ala rasulillahi, eta ala rasulillahi, muga tetep kanggo utusan Allah. Eta ala rasulillahi, muga tetep kanggo utusan Allah. Urang teh seolah-olah ngaduakeun Nabi Muhammad. Geuning cenah Nabi Muhammad didoakeun bae datos pugu ka surga ieu. Kapan kapungkur tos diwartosan. Urang sholawat ngadoakeun ka Kangjeng Nabi teh pamudah-mudahan ibarat hiji gelas tos pinuh ku cai ku susu ku urang dikucuran deui. Terus melewedre pinuh teuing nguyumang tah eta teh mudah-mudahan balik deui ka urang. Teruskeun i'lam halaman sabaraha? I'lam halaman 8. I'lam teh di dieu fi'il amar. Kudu terang anjeun. I'lam kudu uning anjeun. Alim alima ya'lamu ilman bahwa alimun wadaka ma'lumun. I'lam kudu uning anjeun. Annal hukmal aqliya anu teu kaungan kitab ge repeh be mun urang sakedap deui pada moal langkung di jam 8 insyaallah sok sanaos dina jadwal jam 8 langkung. I'lam kedah uning anjeun annal hukmal aqliya ayaan harap tukang ngajabarkeun annal hukmal aqliya kanai sanyanyana ari hukum akal ari hukum bangsa akal ngange bangsa. Ulangi annal hukmal aqliya kana sanyanyana ari teu naon ngange ari ge sabab jadi isim anna.
Annal hukmal aqliya kana sanyanyana ari hukum bangsa akal eta jadi khobar anna eta yan hasiru narima karingkes itu hukum teh eta yan hasiru narima karingkes itu hukum akal fi salasati aksamin dina tilu pirang-pirang bagian. Tadi dia yang mimitina. Da dina tijan mah paling aya ge dina tengah-tengahna diuningakeun anak teh. Ieu ku Syekh Sanusi ujug-ujug diterangkeun saestuna hukum akal teh narima karingkeus aya tilu bagian. Al wujubi tegasna kahijina hukum akal wajib. Ulangi, al wujubi tegasna kahijina hukum akal wajib atau napi kieu tegasna kahijina hukum wajib cek akal wal istihalati sareng kaduana mustahil cek akal wal jawazi jeung katiluna hukum bangsa anu wenang kasusul teh jang siap deui ti luhur i'lam palasku penting-pentingna kudu uninga anjeun kudu terang anjeun annal hukmal aqliya annal hukma kitu tiasa tadinya kana sanyana ari hukum al aqliya anu bangsa akal al hukma al aqliya kapan eta teh jadi naat al aqliyati tina lapan al hukma eta jadi khobar anna eta yan hasiru narima karingkes itu aqliyu atawa itu hukum bangsa akal fi salasati aqsamin dina tilu pirang-pirang bagian al wujubi jadi badal tina salasati badal ba'di minkul badal sawareh tina nu kabeh al wujubi tegasna kahiji wajib cek akal wal istihalati jeung kaduana hukum mustahil cek akal wal jawazi jeung katiluna hukum wajib hukum jawaz atawa wenang cek akal. Tos heula moal ditambihan deui. Kieu maksudna. Saya Sanusi saparantosna maos sahadat, maos taud, bismillah, sahadat, sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi. Anjeunna teh gura-giru nyebatkeun iklam ka jalmi anu maca ieu kitab oge khususna ka santri. Pek uningakeun ku anjeun sanyanyana hukum nu mana hukum bangsa akal aya sabaraha aya tilu aya wajib cek akal aya mustahil cek akal aya jaiz cek akal ari wajib cek akal teh hiji perkara anu pasti atanapi hiji perkara anu bener-bener kudu engke aya pengertianana di payun fal wajibu malayatasawaru fil aqli adamuhu terus wal mustahilu malayatasawaru fil aqli wujuduhu ari nu jaiz wal jaizu ma yashihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu isukan wengi Senen deui memeh wangsul ka kobo 5 menit deui sing uninga he santri hukum teh aya tilu bade diserat mangga aya hukum syara aya hukum akal aya hukum adat ulangi hukum teh cek agama atanapi cek para alim ulama aya tilu aya hukum syara aya hukum akal aya hukum adat ari hukum syara di mana berkecimpungna
Ari hukum sara biasana cicingna teh atanapi pembahasan teh aya dina ilmu fikih. Eta ayana hukum sara eta diistimbatkeunana nyaeta tina usul fikih nu mawi tong kapalang jadi santri pek aji ilmu fikihna oge usul fikihna. Ari hukum akal dina naon nyaeta dina ilmu tauhid. Teu geng sok pagentos. Dina ilmu tauhid ari ieu sanusi kitabna fanaon fan tauhid. Geuning bisa dina tauhid ku akal ising apal saparantosna pupusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saparantosna sahabat oge parupus timbul aliran-aliran tauhid. Terutama pangheulana upami telepat memang aya memehna ogenan anu tenarna mutajilah. Ari mutajilah qadariyah naon nu digunakeunana akal kunaon ahlussunnah wal jamaah ngagunakeunana akal nyaeta kanggo nyaingan debat-debatna diskusina bisi murtad gitu. Nu mawi ahlussunnah wal jamaah anu dirintiskeun ku Al-Maturidiyah sareng Asy'ariyah ngagunakeun akal. Nu mawi kitab Tijan Sanusi eta teh ngagunakeun akal. Timbul jadi mahasiswa membeluhur aya ilmu kalam, teologi Islam, usuluddin, akidah, eta keneh ilmu tauhid sami. Ngobrol ge capek ari garane. Bisa kirang paham ngan engke di mana-mana urang akal teh geus diangge, logika urang terus diangge, paham makrifat bahwa Allah teh leres-leres aya tah timbul engke ka kitab ku hukum syara bahwa Allah teh leres aya cek akal katibanan ku hukum syara lamun nyebutkeun Allah eueuh berarti eta teh disiksa ku Allah. Di mana-mana urang teu ngayakinkeun bahwa Allah teh aya. Nah, di mana-mana teh urang geus ngayakeun bahwa Allah teh aya geus kahitop ku hukum syara. Kapan dina hukum syara teh aya wajib, aya haram, aya sunnah, aya makruh, aya mubah. Ditambahan deui subhat sareng sajabina. Ari dina hukum akal aya wajib cek akal, aya mustahil cek akal, aya jawaz atanapi wenang cek akal. Wajib sami wajibna mah, tapi ieu mah wajib cek akal. Da mesing di sakola ge di umum sok nyebut wajib. Hari Jumat semuanya wajib pramuka, wajib cek saha. Boa lain cek akal-akalacan cek adat meureun eta. Ayeuna katiluna hukum adat oge aya anu nyebatkeun dua ari si aya anu nyebatkeun tilu, tapi di Manon Jaya mah Mama Khoer nyebatkeun bahwa hukum adat ge aya tilu, aya wajib cek adat, aya mustahil cek adat, aya jaiz cek adat. Urang contoh anu adat mah heula. Nah, contohna kieu. Gula cek adat amis. Di mana-mana gula bet jadi asin eta mustahil. Tapi geuning aya atau kieu. Seuneu cek adat pasti panas di mana-mana dicepeng. Di mana-mana seuneu jadi teu panas eta mustahil. Geuning aya Nabi Ibrahim teu panaseun ku seuneu eta mah khawariqul adat, nyulayaan tina adat. Terus deui katiluna aya wenang cek adat. Contoh, urang meuyeum alpukeut atanapi cau. Tiasa asak, tiasa henteu asak. Cek kolot baheula pantes teu asak ogenan di mana-mana pepeuyeuman ditinggalian bae bahasa Sundana disebutna babasan kokod monongeun gitu teh ditinggalian we terus moal asak-asak tos eta masalah hukum
Sakali deui kesimpulan bahwa dina fan tauhid mah khususna dina kitab Sanusi engke nu dianggeunana teh hukum-hukum akal. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Sareng ngaos doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiasa penginten nama kakobong masing-masing.